Aduh, kunanya bos teh. Kami makarek ada loh bos teh galau teh. Bos. Bos, kunaha ngalamun bete? Biasa aib masalah percintaan. Bos ada saingan euy. Bos, sing sabar bos, kayak gini mukan dari nu gelis. Kalem bos, awewe marea kene. Da awewe marea kene, nu daekeun eueuh. Bray, padahal masih bos teh kurang kumaha ka manehna teh. Padahal mah hayang boneka dipangmeulikeun. Hayang martabak dipangmeulikeun, hayang make up dipangmeulikeun. Anjir, dipangmulikeun ku si bos euy. Nya ku bapana da aing mah rumah teu boga duit teh gablok. Nya pantes ele saingan ge. Abong itu mah anak pejabat, aing mah jelema malarat. Abong itu mah anak perdana menteri, aing mah saukur tukang kuli. Abong itu mah anak tukang daging, aing mah loba kayang ge kudu gulang-guling. Bos, sing sabar bos. Oh, bos tadi sabar-sabar teh mah ieu teh. Nuhun ai po, geus ngabaturan bos curhat. Iya gunana babaturan teh bos. No si Aib aing geus semangat kieu aing hirup aing pati hancur ieu mah ai. Kumaha bos mende kalemkeun? No si Aib geus teu bisa. Hirup aing mah geus eueuh gunana. Bos, tong luluasan bos. Semangatku berkurang setelah aku tahu rasanya kehilangan. Senyumanmu yang mengganggu. Lama kita sudah tak bertemu, tapi ku tak bisa melupakanmu. Tukang ojek tadi mau di ampun. Tapi kunaon ke tempat teh sesewatan wae. Itu tukang ojek abang kami bayar kurang 1.000 menit turunkan di jalan tinggali. Nyamuhun mah rendah tukang ojek ge alim rugi. Tuh teh mana naga sarbabe juga tukang ojek, mana rek milih tukang ojek, kita kami babaturan mana? Tapi sing tenang nama heureuy. Oh, harusna aning cenah mah saya geus boga kabogoh, tapi kami tengah dulu ketemuan.
Lah cek saha natas patimuan hari Senin. Tak gitu boga kaboga teh kudu ketemuan. Ulah catatan teh di HP. Tapi terang henteu arti kata hari Senin. Henteu. Naon kitu? Senin. Senyumnya dia memang selalu ngangenin. Mani pede pisan. Kami sareng neng jauh macam SRS ka Teh Mila. Musta ulah ngabawa rodo, kami ge nyaho maneh teu lumpang penat. Neng mah karek manggih da artis nu maksa teh. Musta ulah ada alasan. Lupi karena datangan tak kerja di tukang pijit. Lupi karena datangan tak ngarukiah. Gus ulah da omong. Batur mah komo balayar ngalantri untuk tanda tangan ka kami teh. Siapa nang jauh? Tenang adalah konser kami, konser Mega Bintang hari Selasa. Maaf Lupi, tetiasa hari Selasa sama kami yang sisa penataya les ngaji. Nya sapanya? Mohon leres, maaf ya Lupi, kami yang senang jama tetiasa ningali konser Lupi. Gimana dua emal geus pasti nyesel, tengah dulu konser artis nu paling terkenal di Pasir Repis. Paling cetar membahana bagaikan ombak laut yang menerjang tangkal kacambah. Kali deui maafnya Pi. Kajon konser wayan telalajo ge, tapi konser nu engke kudu lalajo. Mohon insyaallah Lupi. Neng jauh sapa nyaon teu artina Selasa. Henteu, naon kitu Lupi? Selasa selalu ada rasa. Enak, segar, menggelegar. Harganya cuma Rp1.000. Lokasinya di Honeng RT4. Taroskeun we bumina Mang Agung jeung Teh Milat. Hayu diserbu. Kau tahu bahwa hidup hanyalah penantian terakhir di kamu sayangku. I miss you sayangku, ku ingin kau tahu.